Urang enak resep we jeung dahar nasi kuda. Nah sangat disampe ngaranna teh kicimpring. Kicimpring mah kimiaan soalnya kini sampe. Urang nepikeun ngajian lagu tentang kicimpring. Judulnya naon, Dun? Kicimpring galing. Nyanyi heula yuk ah. Sampe asalna uyah tambahna, sampe asalna uyah tambahna. Disepan, mun geus diadonan. Poekeun, tong poho hiarkeun. Kicimpring galing digoreng sing garing. Kicimpring galing karesep kuring. Timimiti indung bapa dilanceuk kaki jeung nini kuring. Timimiti indung bapa dilanceuk kaki jeung nini kuring. Kicimpring galing ye. Ayeuna mah kicimpringnya geus hese ayeuna mah paling oge nin jeung aki-aki we no sok mah kicimpring sakitu meunang nya kicimpring teh pangawetan jaba sehat deui nya. Kicimpring mah kercawan balik ke geus aya. Tapi ayeuna oge teu dekat zaman aya keneh we tuluy kicimpring soalna eta mah sehat jeung naon ngeunah deui teu jiga jajaneun ngeunah tapi loba penyakit. Mata kantong loba jajan mending makan we kicimpringnya ngeunah kicimpring mah jiga peuyeumnya tilu sampe. Kimiaan nya Dun. Eueuh nu kitu mah. Teu mantap boga penyakitnya. Penyakit jantung naon. Mah tuh da kimiaan, amun aya kimiaan jika jajaneun mah loba meureun. Aya pengawet perasa teh. Kicimpring. Pewarna ge aya. Yuk ah urang nyanyi deui. Sampe asalna uyah tambahna, sampe asalna uyah tambahna. Disepan, mun geus diadonan. Poekeun, tong poho hiarkeun. Kicimpring galing digoreng sing garing. Kicimpring galing karesep kuring. Dimimiti indung bapa dilanceuk kaki jeung nini kuring. Dimimiti indung bapa dilanceuk jeung nini kuring. Yuk ah urang kirim salam heula ah. Kamari anu hayang dikiriman Dunnya. Urang kirim ka Kang Erwin komplek di Cibatu Bandrek Garut nya. Kakang sareng ka Kang Aris nu aya di studio musik Rugeri Garut nya. Oh, nu di Garut teh nya.
Radio sareng Kakang Iman nu di Tasik tong hilapnya subscribe. Sareng Kabinyai anu aya di Banjarnya. Sareng Kang Kris di ujung Berung, mudah-mudahan distrona haneuteun. Sareng sinetrona terus dilanjutkeun di TV-nya. Haneuteun siga hawu wae dun euy. Distrona rame. Rame atuh. Amun tadi tutup kieu mah meureun geus laku loba dah. Sareng kasadaya urang Cinunuk jeung Cileunyi, Cibiru, Cimekar, Tanjung Sari, kasadayana urang Ciamis, pokona mah kasadayana urang Sunda di mana wae. Salam kicimpring kasadayana nya tong hilap di subscribe channel Bos Adunnya.